Ih aing mah gara rabut ari beak pake teh. Kumaha lamun aya nu butuheun nelpon ka urang. Pasti ngarara mah. Mesen pacar cara ngirim wae. Are ka konter jauh. Ah, rarudet. Si Holis kudu ditukar naon sorangan? Oh, didinya sarangan di teh. Palingan atau di telepon teh tadi angkat-angkat. Mana kenaon di dia Holis? Pugu ieu teh keur gabut. Kabut kunaon? Di teleponan menit tadi angkat-angkat. Tah nu nelepon, da nu nelepon. Tadi di teleponan ku teh iya teh diangkat-angkat. Emangnya kayak perlu naon atuh ya? Ibu rek ngajak ulin. Di telepon gede tadi angkat-angkat. Pan mata kuning ngajak ka dia geus apa si Holis mah di dieu. Emang rek ulin ka mana kitu? Nyaho keur gara rabut kieu. Emang gabut kunaon gitu? Ah ngararewa waya kiwari masih kena usum gabut. Ih, pugu aing teh gabut, HP eueuh paketan. Terus naon atuh tadi di teleponan ku teh iya teh diangkat-angkat. Katakan boga HP tong badag-badag teuing jadi we berat ngangkat teleponna. Paham jelema teh. Pugu aing teh buka paket kuota, mata teu aktif-aktif di telepon teh. Oh, teu aktif teh karena eueuh kuota, lain karena HP-na gede. Maksud teh iya HP gede teh kumaha? Heeh, sugan teh HP si Holis teh badag jadi hese ngangkat teleponna. Heeh kitu, da teu masalah ari HP gede mah, masih kena bisa ngangkat telepon. Nah, itu maksudnya Nuni. Oh, heeh, gitu paham. Dasar jelema teh kana loplak, teu nyaho ku masalah nu kitu.